Tadi bibi nyarekan budak kunaon di? Budak ngapalkeun wae di imah. Har. Aneh anjir. Budak ngapalkeun dicarekan bi aing mah. Bi lamun budak loba ulin karek dicarekan. Masalahna naon eta? Kamali kan ke sekolah dibagi rapotnya. Heeh. Ngan hae we ranking 1, ranking 2, tau ranking 3. Percuma ngapalkeun oge mending tah ulin ku bibi. Anjing, aya nu salah ieu mah. Ya, lamun hiji jeung 2 ranking, berarti eta budak berprestasi. Masalahna di mana? Hah? Ieu asa bodo-bodona bibinya baheula keur sakola. Heeh. Paling oge punten 4, tara nepikeun ka 3. Dak urang mah dasar bodoh we. Di dieu anjing masalahna ngecek aing oge. Geus serempak deui wae ya bi aing ampun teuing. Please bi. Pan bibi mah eta mah punten beda atuh jeung ranking. Ya lamun ranking mah leuwih leutik, leuwih alus. Bibi eta matematika punten 4. Ruksaknya teh. Ripuh anjir. Bi aing ya ampun teuing. Bisa wae ya anjir ya burayot bantet ya. Ai budak didinya bos nu panggedena eta geus lulus sakola. Geus kamari sadalila berat. Heeh. Atuh keur lumar-lamar gawe urang nya. Nya kamari di bank katarima lulus deui. Alus atuh gawe di bank mah, loba duitnya. Dicaram ku urang berat lah. Caram kunaon anjir? Enggak bagian teler kuda berat. Nya terus naon masalahna anjir? Atuh da era berat boga budak moal poe teler wae mah. Samarukna meureunnan mabok meureunannya akna teh. Please bos, ya. Teller. Lain teler. Tyler teh eta teh nya karyawan bank anu ngaladangan konsumen. Ngaladangan nasabah anu arek nabung, anu arek nyieun ATM. Begitu. Lain teler mabok ya lain. Lain gawe di bar lain atuh. Ya, kasir, apal teh kasir? Apal Apa? Naon kasir? teler teh ya. Ya, kasir mah anjir siga jangkrik rada gede saeutik. Eta kali-kali anjing dilieurekeun ku aing lah. Bisa wae ya anjir ya. Siluman kasir. Ieu mo ari kalau teteh teh digugu geura. Di gugu biasana oge. Lah geuning tah nungguan parema maneh henteu. Tapi teu kira-kira nih tah geura. Kita nungguan pare. Manukna teh tah diitung Rebi. Coba sarua kabeh manukna nih, bingung nyirianana. Ulah sok kitu mo, kan aya paribasanya. Ari indung tunggu rahayu, ari bapak ajat surajat. Lain kitu Bi. Indung teh tunggu rahayu. Bapak tangkal ki hujan. Orang mah teu ngarti euy bos ka jelema eta hiji. Nya teu bosen-bosen gitu anjir ngagogoreng urang. Oh gitu eta. Heueuh si eta anjir. Padahal mah berat gorengan mah butut karena kesehatan, halus mah kukuluban. Gorengan mah mata kolesterol, kukuluban mah aman. Anjing. Sangar ieu aing. Bos gorengan mah goreng. Mata kolesterolnya. Ngan aing ieu bos lamun ngobrol tuluy jeung si Obos ieu. Lila-lila stroke aing. Darah tinggi naik, Bos. Ulah tuh berat nih. Ulah. Bisa wae ieu ya anjir ya. Papatong anu eunteup dina regang ya. Bi, boga balsem tuh aja geratul ya. Geratul kunaon deh. Aja itu tadi teh tas burak teh anuna botol bi jigana kainum jeung hileud-hileudna. Atuh dah heueuh maneh mah diinum jeung hileud-hileudna nya heueuh pandai gateur atuh. Dasar. Bos, ningali berita tuh tadi. Ayeuna mah geus lagi tara nempo berita. Nah, Gosok tepuguh ayeuna mah berita kecelakaan geunan. kumaha?
Geus puguh cilaka. Kudu dilarikeun ka rumah sakit. Mana jalma cilaka titah lari. Nying. Bos henteu lari, maksudna henteu lari, bos. Lu cilakana mah henteu lari teu lompat henteu. Teu dititah lompat henteu dia bawa kana ambulan ngan bahasana kitu ai berita mah, bos. Korban luka-luka dilarikan ke rumah sakit, tapi dah henteu dititah lari henteu. Anjing. Parah aing si bos ieu ampun teuing. Ha bisa wae ya anjir ya lampu ambulan ya. Mana kunaon di momen nimbang capek gitu. Sampai ka Cidapu bi, duh, Terus naon deh? sebenarnya cai. Iya gini, mangpat selangna kasupan angin. Oh, terus dikumahakeun kumaha eta? Jadi kerok atuh bi, asup angin mah di mana-mana oge. Salah atuh da maneh mah mo. Mah tuh, Hadi tuh geura mau disusul ka sumber China geuningan. Terus dikucuran ku tolak angin dua mah. Dijamennya teu teura beta selangna. heuh nya bi. Ya heueuh atuh. Ah, bibi mah telat ngebejaana, aing geus capek ngerok selang berarti tadi. Itu gue di bejaan mo, dasar maneh mah. Aing mah teu paham ku pola pikir si Saremo anjir. Kumaha kitu, Brak? Heueuh pan baheula teh si Saremo teh diasupkeun gawe teh nepikeun ka nyogok-nyogok aing ka babaturan. Ayeuna geus gawe geus ngeunah. Biji ya ngalamar ke perusahaan sejen. Bari jeung di perusahaan sejen anjir cantang tuh ditarima. Kahayang aing mah tong ka bijil atuh ti perusahaan ieu. Dan di dia ge can pasti. Bener teu? Heeh. Sarua we anjir jeung moro julang ngalepaskeun pusing gitu mah. Teu paham aing mah. Kala. Sakanya orang mah Brad si emang mah teu bogan pusing. Ngurus marmot sakanya orang mah. Nying. Nya kala aing curhat aki-aki ieu. Ari bibi kamari giring kunaon? Biasana bibi mah boga lambung. Tapi bibi menikah heula tah ka dokterna keur kunaon? Geus puguh gering, kudu rawat jalan. Pira ku bibi kudu dirawat di jalan? Atuh meureun kapanasan, kehujanan, tiisan. Kok ada orang teh gaplek. Kok boga dokter teh? Ari bibi apal keneh teu beungeut dokterna. Yuk, jeung nok yuk. Urang berangkat yuk, urang ontro eta. Mang. Ayo tuh Mang, ih. Ayo ka mana ai aja? Kamari amang geus janji arek ngajak Ajay mandi bola. Oh heueuh poho hayu. Ayo. Ayo. Ngiluan atuh di dieu mandi bola. Ngilu di dinya. Heeh. Ya ayo. Tapi kira nyokot anu heula euy. Nyokot anu ka imah. Mandi bola nyokot anu heula. Lain kuna naon. Urang penting ka Siti sakalian adus di ditu. Please ma. Atuh moal saha adusna oge mah nya adus di mandi bola kira ieu ampun teuing. Ayo odong-odong kumaha odong-odong aya teh odong-odong. Naik odong-odong sakalian atuh. Anu gambar Putri Duyung nih. Kalau leuwih ti budak anjeun ieu ampun teuing. Terjadi kajai. Korea anjir mau anu kieu mah. Ngerakeun kabayang di ditu.